Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin, kemudian teu dibagikeun fakir miskin, maling dana sosial tersebut aman, teu kudu dipotong di akhirat selamat palingan habak. Gitu. Siapa tinggalin lengkah tahu keur ngomong nu tinggalin batu-batu jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah, nu mantak aya gedung Muhammadiyah, nu mantak aya universitas, eta teh hasil pembobolan. Insyaallah hasil pembobolan insya pembobolan negara atau nyaho, insyaallah nyaho jasa atau tamanya kerja sama babari tabakos geus lain rahasia teu ngudugos gitu ya Allah ya Rabbi. Cenah kiai nyaho bae leletikanana aya dana jang pembangunan syiar agama, masjid, pondok pesantren, yayasan, kemudian eueuh anu nyokot-nyokot, DPR turun ka kiai. Iya gerak bangun. Maksudnya kula nunjatkeun proposal. Aya bisa ke dipoto ku kula jang tanda bukti. Kula nunjatkeun. Ya oke. Nyian pondasi foto tret. Jenkeun proposal. 1 miliar. Dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana pembangunanana gambarna geus kudu aya, ajukeun 1 miliar untuk tahap awal. Oke, iya. Turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta. Ulah gandeng mah ieu sia masuk aju jeung sedikeun aing. Sia mah ih. 800 juta eta ngahiang siluma eta di ditu teh mah di Kalimantan, lain di dieu mah leuwih dahsyat deui. Aya nu 200 juta dibikeun 800 ngahiang, 500 dibikeun 500 ngahiang, aya anu 700 dibikeun 300 ngahiang, macem-macem mah kumaha obrolannya na bae jeung kumaha lulusan hati si sang DPR eta bae. Emang nyana nu nyieun, nyana nu ngabobol, maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang. Emang aing teu nyaho. Deui. Memes ge aing heula atuh nya. Jang teh hayang mah geus kitu teh. Tah, nu jadi masalah, kiaina doraka apa henteu, DPR-na doraka apa henteu. Wallahu alam, asana jahanam kabeh. Aduh Gusti, ya Indonesia urang ya Gusti. Indonesia urang. Gusti lah. Lamun dicarita-caritakeun. Ulah kaget lamun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran, lain nang di kantong nyana, ai podol sero nang di kantong nyana. Teuk ceuli aing dua anakna, teuk ceuli aing ye. Heng nyaho mah Gusti ya. Ye dua aing mah teuk ulah hiji-hiji. Nyaho jasa serem kadengena bapak anu ngabangun ieu negara urang aja salah itu salah daripada di ke Belanda daripada di ke Amerika mana yang dibangun urang ku cara kos kitu pinter teh jelema kos kitu pinter lah sanajan lain duitnya na pinter
aju kukula lamun di bejaan usaha sabaraha masjid atuh nyaho jasa kula di Banten Pak Anu ngabangun pan wali bejakeun ya atuh dirangkas sia warauh Panegelan sia warauh diserang sia warauh ya atuh teu bisa di kantong aing mantap begitu aya seorang pejabat kakula pejabat inohong di luhur waduh kiai cenah alhamdulillah kula keur ngabangun masjid sabaraha biayana sekian kan oh hambung bang mantep amat bu hebat mah kula di kitu-kitu barang teu dibelokeun teu nyerep teu ka dia ku ari teu ka dia ajeuna bagi podal teu ka bagian paragsana aing teu yaho bener deui atuh yaho aing ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa lamun bisa tuh endek aing sarua wal wah iya salah satu contoh bobolan di negara masya Allah lobana lain lalagaan bobolan teh lobana lain lalagaan ieu teh geus aya 3 tempat bobolan mun ku urang dicaritakeun mugu boleh caritakeun ngan teh etis sebab nu bisa di daerah jang naon kabobo sungut bisa moal Bang hayang tungtung nama kaing deui bae pangieunkeun cenah kiai proposal teh siapa kabecus eueuh Pak guys karena itu bae mantak dikorupsi lah tah ieu keur carita perkorupsian asal rapi di negara cara ngabobolna jeung korupsina aman insyaallah tetapi sing hade nu dibobol teh jangka mana loyogna nu ngabobolna saha awas ta eta tah loyogna jangka mana ieu dana nu ngabobolna saha ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul qiyamah sieun tapi lamun kieu mah ieu wa ieu dana jang pembangunan masjid pondok pesantren bisa aya jasa kemudian tadi kaluarkeun nu mantak tadi kaluarkeun boga rencana lain pemerintah dek dibilukeun ongkos baz zakat lah teh kan aya masruf pada Al-Qur'an ditu aya kiaian sebenarnya nama di luhur tetapi kok henteu sesuai pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat nu mantak kaju teu percaya deui ka negara lamun masruf jelas atuh masyarakat mah beuh zakat kabeh ka pamarentah tah teu kudu dipaksa tapi sebab kewajiban asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu lantaran jelas masrofna ja aya dina Al-Qur'an kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna loyogna ka mana masa urang ngazakat tajul ka bupati jadi berarti urang ngazakat dicokot ku bupati jadi bupati teh nyokot zakat urang ridho henteu sia aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho henteu aya geus bupati ngazakat ka sia peuceut tabak ke bupati ieu keur carita ieu mah negara urang bokrok mun aya bokrok na takos kitu ieu mah ala kadar nyaho bae heulana atuh sabaraha hesena sih tampung zakat jaya kiaian di dinya menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin masya Allah karim mantap sok aing geter hayang jadi bupati ge kos kitu tah aing atuh pilih atuh ku sia aing aduh aja ya kubu ka mana ieu zakat cenah dibagikeun BHS jang kiai bener henteu sing ngabagikeun kos kitu atuh kiaina muina sing bener dia takol sia di akhirat emang aing teu neuleukeun aing cicing we ge neuleukeun make mata batin je ya ka mana loyogna pan aing teu kabagian
tuh saya dianggap baturnya apaan pugu aing makanya maksudna iya rusak negara rusak guys ulah leuwih jero deui kos kitu eta kakarak satu bagian beuh can lain-lain beuh nyaho ya pendapatan Tangerang ya tuh nyaho jasa sabaraha teh nu dipotong sabarahna emang kula teh insyaallah kula nya insyaallah kok kiai nyaho bae pang aing urang Tangerang aing urang Benteng babarengan yang si encek Benteng baheula atuh nyaho pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha kabehna sabaraha nu ditulis sabaraha nyaho aing emang ditulis kabeh itu aja eta DPR nu nyaho jahanam geus DPR mah ka jahanam kabeh aing usul ke di akhirat diusul Gusti jahanamkeun emang kunaon nyana ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahoeun jahanamkeun Gusti abdi saksina emang gua haun gitu pancena kieu sombong sama aing we ya sombong-sombong teh sekedar nyaho kerusakan doang teu rek nanaon eta Tangerang encan Serang can Pandeglang Rengkas Betung Bandung Karawang Bekasi munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh adak aing hayang jadi presiden tah kos kitu teh dek di beneran ku aing mah duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggesan we cukup lah aing mawan ieu bae geus hatuluy parah tuh kumaha emang beres teu tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah mentak cekul lagi maning nu nyaho maning teu tah kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu jijah heuh jadi kieu itu kakarak saeutik dibocorkeun komo mun bocorna boleh ye sial cenah ieu jawara mah geus golok bae goblok ya kan gitu lamun dibocorkeun tah kerusakan negara jawara mah geus kieu bae goblok tolol hajuna mah pamajikan bae pan eueuh nu itu nu aya jawara mah kos kitu mangsang-mangsing anak bae didepak cak anak nanaon dia aing greget ka pamarentah heuh greget ka pamarentah si gue aing anu didepak eueuh depakeun aing